Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugni para wargi hapunten simkuring neme sempet ngarekam cerita jalaran simkuring kamari-kamari teh nu sibuk pisan gitu nya. Duh hapunten pisan. Dintenena simkuring baris neraskeun hanca si Denok Wonoja Sakti dina bagian anu ka-13na. Satajan dikawitan simkuring omaja kanu teu acan subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, terus like, terus komen, terus aktif ke notifikasina. Kuno parantos subscribe, kuno parantos like, sareng komen, oke parantos ngaktif ke notifikasina. Mudah-mudahan berkah kangnya sadayananya. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang lanjutkeun bae jajar cerita Sunda si Denok Wonoja Sakti dina bagian anu ka-13. Nah, mangga prung meranco ka sadayana. Mangsa alam hari teteh ba'da maghrib salat cicir ceri cangkes jeung ciang-ciang mapesan penting harita di sarada menikeun kareang surah bangkong cing borogododo di dekeun sawah. Bere harita teh di imahna Joko aya juhe aya omod ti luarna hari teteh obrol ngobrol sagala diceritakeun. Puguh di imahna teh jadi haneuteun ku obrolan tilu jalma. Keur kitu tok panto imah Joko hari tete anu ngetokan tetela motok. Brai panto dibuka ku Joko. Pok motok cumarita. Punten manganggunya. Ma aya penlung kajang juhe sareng jang omod. Ya ka bumi ma. Juhe jeung omod silih tetep. Sok senajan pinuh ku pananya juhe jeung omod hari tete teu baha. Buru-buru kaluar ti imahna Joko terus asup ka bumina maotok. Joko saukur netep ti bumi na teh teras sanggeus rada lami mah hari teh ngalios ka tengah bumi maturan geus sareng si Abel. Kocapkeun juhe jeung omod hari teh parantos calik dina kursi. Maotok hari teh ngagupayan sangkan ka tengah bumi. Juhe jeung omod gancang leumpang ka tengah bumi. Duareuna gukek caralik. Maotok hari teh mencorong ka juhe jeung omod. Gowe jadi ratu tutunggulan. Asa tegenah rasa keur juhe jeung omod mah. Pok motok cumarita berjing ngabagikeun panetepna ka juhe jeung omod. Hampura jeung juhe sareng jeung omod dipiwarang ka dieu. Sasatna mah aya bada mikeunneun anu kacida pentingna. Ngeunaan tuang putra jeung Badil sareng si Uduy. Da samemeh ka tuang putra mah dek naros. Nah baheula jang juhe sareng jang omod kantos ngalakukeun tindak kejahatan. Kebeg juhe jeung omod hari teh ngarenjag duanana balem beungeut beureum semu era. Sinjang Joko masa teu acan akad tikah teh balaka ka emak. Memang cenah pernah ngalakukeun kejahatan. Nya kaya ning maling ngarampok jeung sajabah-sajabahnya. Nyaku mah teh dititah obat anu sanya-nyana ulah ngalakukeun tindakan kejahatan deui. Nya alhamdulillah jang Joko mah nurut ka mah buktina we si Abel geuningan pinter, cerdas jeung babakti kanu janikotna. Sakulah asa-asa balaka we ka mah meungpeung masih kana bisa nulungan tuang putra. Joko sareng Abul hari teh unggek nganyakeun yen manehanan duaan teh pernah ngalakukeun kejahatan. Nuhun parantos jujur, mama teu apal sadayana kalakuan ujang duaan teh. Ujang duaan anu apal diri pribadi masing-masing. Lumasyad kana hal eta ujang duaan kedah tobat anu bener. Carana anu kahijina mandi ada nepi adus tobat. Anu kadua salat tobat. Anu katilu nama istighfar 1000 kali. Anu kaopatna kedah ngalaksanakeun perintah Allah nu bihan alanganana. Nyatana getol dina ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Kade ulah nepikeun ka henteu ngalaksanakeun salat fardu. Eta teh kacida dorakanya. Anu kalimatna janji dina hate moal mirampah kejahatan deui. Mohon Mbak,
Abdi pitua magadampi non parantos masihan tata sareng cara tobat insyaallah kin ku abdi duaan dilaksanakeun. Syukur mun kitu mah percaya ka hidup duaan. Perkawis tuang putra ku mah bade dididik kumaha tah ridho henteu. Juhe jeung obon hari teh ungkeuk. Mimiti poe suka jeung bari sareng si udoy ku mah baris dididik di ati ku ajaran Islam sangkan jadi jalma anu bener. Mudah-mudahan Allah Ta'ala alungsurkeun hidayah sareng taufik ka tuang putra ujang duaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Joko jeung ombon hari teh ngaminkeun kalayan bareng. Nya sabada kitu mah duana hari teh amitan leos ninggalkeun bumina maotok terus muruk ka imahna Joko. Sanes amitan ka Joko genceling indit ka bumina masing-masing. Sabadana ngalaksanakeun salat Isya, Joko terus mandi. Kulantaran mandina lain mandi biasa, imah mandi adus tobat Joko memeh gebrus mandi dengan niatan heula. Gebrus mandi. Sabadana mandi terus tobat salat 2 rakaat. Kos kitu deluk maca istighfar 1000 kali. Anu dilakukan ku Juhe sarua ku Omod oge dilakukan. Duana wiridan maca istighfar. Teu karasa saking ku khusuna. Juhe jeung Omod hayang ngalebur dosa anu pernah dilakukan zaman baheula. Malahan mah uca oge anu dipaehan ku Juhe hari teh ngolebat. Berbei cai panon Juhe ngalembereh mapai pipina. Segruk Juhe cerik dina sajadah. Anjakal geus ngalakukeun tindakan kitu. Mun teu ngagugulung kana hawa nafsu mah meureunan moal kitu kajadianana. Neng sareng si Badel masari tibra dina wance janari korejat is tegugah tina sarena is hari teh ngarampaan gigireunana tetelah Juhe teu aya terus keluar ti kamar muruk kana tempat salat tetelah Juhe teh nuju ngangkukuk we cerik gabro is ngarangkul ka salakina duanana jadi careurik sanggeus sudah lami is hari teh ngabeberah manahna Juhe teu sakara-kara Juhe teh eureun tina cerikna Juhe netep antep ka Iis ragamang panangan Juhe teh nyabak pipina nengis anu geulis. Uis panangan Juhe teh dicepengan tideuna keranan. Pok Juhe cumarita berjeng darida. Dengis atur nuhun ning mikanya Kang. Engkang bade nyeros kerusia anu salarasna. Ieu ya lalakona pok manggawe eta mah Bandungan. Para batu hanya nyaritakeun kejadian baheula sameme datang ka lemur euri. Nengis hari teh ngupingkeun kalayan Daria. Dah kitu neng, hampura akang henteu jujur. Segeruk Juhe cerik deui cai socana murubut maseuhan pipina. Pok nengis hari teh cumarita. Anu atos mah atos we Kang. Abdi ngartos engkang dina wengi ayeuna calik di dieu. Panginten nuju tobat ka Allah anu maha suci anu maha murah tur asih. Abdi nampi engkang dina kakiranganana oge dina langkungna. Atur nuhun ning akang ngaraos binga parantos ditampi tina sadaya kakirangan akang. Duana harita teh silih rangkul teueuh na keranan. Dina wanci isukna Juhe jeung Omor ngajajabkeun si Badel sareng si Udoy ka bemina Maotok. Ku Maotok dibagjakeun pisan. Duana daikeun diajar ilmu bela diri jeung ilmu agama ka Maotok. Dina pelaksanana Maotok terdaripu oge sabab si Badel jeung si Udoy mah kacida beletna hese bisa gancang poho. Dibere gerakan silat dadasar oge hese pisan. Di pepatahan ngaos alif batasa oge hese pisan. Dumasar kana hal eta, Maotok mibada cara anu sejen memeh ngajarkeun ilmu agama jeung silat. Nyatana dek cina ngeueum heula dina wahangan sangkan bersih jiwa jeung ragana. Dina poe anu kaduana, Maotok langsung ngajakan si Badel jeung si Udoy teh ka wahangan anu henteu jauh ti dinya. Gancangna carita tepi we ka wahangan, caina ngakencelang herang. Aya curug aya kana 15 meterna. Ku Maotok si Badel si Udoy teh cina mandi, dia telah dua teh resepeun.
Duanana eci kibung dina cai silih semor jeung sinelepkeun. Sangeus rada lila maotok miwarang sangkan sidakep di handapun curug. Duanana harita teh nurut we kumaha parentahna maotok. Dua leungeunna harita teh direkepkeun di hareupeun dadana. Odon peureum bade jeung ngosongkeun pikiran. Duanana cicing we seperti patung. Sanggeus aya kana 2 jam maotok teh nyandak batu leutik eta batu teh sidrekeun ka si Badil. Siat belesat, hiuk buletak kena tarangna. Tapi si Badil tetep tagen henteu gedeg anginan ku batu leutik. Si Udoy oge sarua henteu gedeg ku batu leutik. Dina wanci lohor maotok ngagorowok sangkan si Badil jeung si Udoy teh hanjat ka darat. Duanana tetep we nangtung seperti arca. 2 kali maotok ngagorowok tetep we angger teu hanjat wae. Maotok kerung kulantaran bisa aya kajadian anu teu dipikaharep. Perilat maotok luncat terus lincak kana cai ngagunakeun jurus tampak sancang. Gap-gap lengan si Badil jeung si Udoy tercekelan terus dibawa ke darat. Maotok ngaguyah-guyah eta budak tetela saret hibra pantes we henteu hanjat-hanjat. Kulantaran henteu hudang wae hiu gablok si Badil jeung si Udoy teh cabok. Gubuk duanana harita teh harudang. Maotok gogodeg. Aneh aya budak model kitu. Cicing dina cai anu tiris teh bet kalahkeun ka sare. Maotok rada seunggah sabab ngadidik ieu budak lain perkara gampang. Hese kacida. Sanggeus kitu mah terus we mulang ka bumina maotok. Sanggeus dibere dahar, maotok neruskeun hanca didikanana. Tetela angger we henteu nerap. Gancang nak mangsa alam geus sabulan we si Badil geus Udoy teh dididik ku maotok. Tetela tapakna tengan saeutik di papatahan ngaji alif ba alifan alif batasa can apal keneh wae. Dasar ilmu silat oge poho deui wae. Maotok ngusap dada, kudu kumaha atuh ari geus kieu. Eta budak dua teh anti ku beleutna teh kacida. Kasugri para wargi kocapkeun carita dina hiji poe. Si Badil jeung si Udoy harita teh indit imahna ngajugjug ka imahna maotok. Saperti biasa dek diajar ngaji jeung jurus kitu bebeja ka indung bapana mah. Di tengahing perjalanan palegod si Badil jeung si Udoy teh kakenca terus ngagedig dina jalan satapak. Dina waktu harita mah henteu rawel seperti biasana. Sangkan gancang cenah dina leumpangna. Kulantaran leumpangna gancang sok kena batas lemur eurih jeung lemur sejen. Duanana seuleuh tetep sarengeh seuri geus kitu mah gedig indit deui kaluar ti lemur eurih. Si Badil jeung si Udoy cigeuna mah kabur sabab jengkel meureunan unggal poe dididik ku indung bapana jeung maotok. Cek basa urang ayeuna mah meureun jenuh, capek jeung jengkel. Keur kitu lar harita teh aya budak lalaki liwat bareng moal hayam. Eta hayam teh dikelek sabab bisi leupas. Si Badil mencerong ke eta budak. Seringe seri sorangan. Gep eta leungeun budak teh dicekelan. Atuh pugu kaget pisan. Hiuk leungeun katu si Badil harta nyeruduk kana beungeut eta budak. Hiuk cedak kubrag eta budak teh harita ngakubrag kana taneuh terus nyuh da pugu nyeri. Eta budak teh tolong-tolongan bare jeung sukuna kokosehan. Lecet si Badil si Udoy lompat terus nyumput tina buni. Tetela eta budak teh eueuh anu nulungan terus hudang leos indit bari jeung ceurik. Hayam anu dicekelan ku si Badil terus dicekelan sukuna. Kececet we dipencit ku si Udoy. Kabeneran mau bedog sasadiaan sabab dek lunta. Sanes kitu eta hayam teh diparekos ku kararas sangkan teu kaciri cenah. Terus lempang deui muru ka kaler. Si Badil jeung si Udoy mah ting apeleun kaler ting henteu. Padu lempang we meureunan. Sajroning lempang loba warga anu ningalikeun hare-hare we lempang teu puguh anu dituju. Dina wanci lohor srog kana wahangan hayam anu diparekos ku kararas teh harita teh cag ditunda di sisi wahangan. Si Badil jeung si Udoy terus diangan suluh dek ngaduruk hayam cenah mah. Saeunggeus suluh ngumpul padug eta suluh teh diduruk. Si Badil untung moal paneker. Kulantaran bodoh eta hayam teh henteu didudutan heula langsung we dibeuleum puguh we meuni hangit. Nya kulantaran geus lila dibeuleumna eta hayam teh terus diangkat tina durukan. Duanana lapar kacida henteu lila oge hayam teh ledis
dina pada harita. Keur kitu si Badil bisa ningali aya awewe keur ngarit di pentasen eta wahangan. Pok si Badil cumarita ka si Udoy. Toy, ayam bawa tuh gulis wah mantap pisan. Mana dia? Gulis pisan eta wewe teh bagikan bidadari eta mah sahanya. Nyatu ngatu teh apa we koge. Bogorek mah ku sekali nanja oke bener eta mah teh gulis pisan. Si Badil yang si Udoy eta teh mencerong ka eta manuja anu keur ngarit. Memang bener eta manuja teh geulis ka cida. Si Badil yang si Udoy moal wani mentas sabab eta wahangan teh ka cida gedena. Cai ngakulidang tarik pisan. Mun teh masih Badil yang si Udoy maksakeun hayang mentas ku cara renang, geus pasti wae bakal pali di kabobak ku cai anu gede. Dumasar kenal eta, si Badil mikir kumaha carana sangkan bisa mentas. Kulantaran otakna kuled si Badil can meunang cara sangkan bisa mentas karena eta wahangan. Bil, hayo urang terus kena lampah. Pan hayang mentas lain hayo ka itu tuh. Kapelah ditu hayo buru. Si Udoy hari teh terus nangtung, suku katona ngalengkah kana jalan anu tadi. Si Badil oge henteu bahasa bab can kapikir kumanehana nama, kumaha carana hayang mentas ka belah ditu. Si Udoy lempang ti heula si Badil ngecelik lempang paneri, duanana lempang mapai-mapai sisi wahangan jalan satapak. Mangsa alam harita teh pebeberang, kalau poe nyembrot aya dina luhureun embun-embunan. Duanana lempang mapai-mapai sisi wahangan jalan satapak, ila kulila masrog kapi lemburan. Tidinya mah lempang di aya kana 10 menitan. Si Udoy jeung si Badil nyarenge seuri sabab aya rawayan. Terus mentas rawayan, cerig sukuna si Udoy jeung si Badil teh nincak taneuh pentaseun rawayan. Si Udoy jeung si Badil rada bingung ari kudu ke tempat wanuja anu gelis tadi mah sabab jauh. Si Udoy mikir engke oge bakal papanggih mun teh mah milikna mah. Kitu gerentas hate si Udoy. Dina kayan kitu loba jalma anu larat liwat teuing di kamarana. Kulantaran panasaran, nya si Udoy teh menggat hiji lalaki anu geus kolot. Punten papa, boleh ka mana? Sandes bade ka mana, tapi mulai di mana? Lepat narus kitu mah jang. Aki teh tos lalajo anu latihan silat ieu lembur. Yang lumayan rame, masih kene loba jalma. Cigerakan itu. Eta lalaki teh nunjuk ku curugna mah dibentik, mun dek lalajo mah cenah ka belah ditu. Nya kulantaran si Udoy jeung si Badil teh panasaran, terus lempang sakumaha anu tuduhkeun ku si Aki. Eta lah bener loba jalma anu ngakimung lalajona berjeng dariuk jadi jelas kacerik ku si Udoy jeung si Badil da teu kahalangan ku penonton. Si Udoy jeung si Badil terus lempang ngadegetan anu keur latihan jurus, gek diuk nurutan batur. Geus lalila trojol anu datang mau didukuy, eta jalma ti awakna bang-bang, keker jeung cangker. Song ngasungkeun dudukuy. Meureun cek pikir si Udoy mah mere dudukuy, gap dicekelan terus dipake. Bogoh we eta jalma teh, jalma nu keker teh molotot pok cumarita. Ari sia belet pisan nya. Aing lain dek mere dudukuy tapi minta sumbangan. Sia boga duit henteu? Ayo, jawab bola boga duit sia. Si Udoy jeung si Badil gedeug dah pogoh lontat ieu mah teh henteu mawa duit saperak-perak acan. Goblok sia. Mun ulin deng mau duit. Sia. Ragamang nyokot dudukuy anu keur dipake ku si Udoy. Hiup bletak diteke we sirahna. Mogoe si Udoy jeung si Badil teh muringis nyeri. Kulantaran si Udoy jeung si Badil ambek jumbuna harita nangtung hiuk. Berep si Udoy harita numpul teh nyelambar kana tonggong eta jalma. Jebrot palanjong tulingkah ka hareup. Eta jalma teh gancang malikeun badanna. Siap suku si Badil nyelambar kana beungeut eta jalma. Hiuk jebrot. Cangkang kubrag harita teh nang karak bengkang. Nu nonton pahebut narangtung ngajeuhan si Udoy jeung si Badil. Jung eta jalma teh hudang deui, ponon beureum untuk kekerot ngancik, ambek ka si Udoy jeung si Badil. Sedengkeun anu latihan silat mahut headway jeung babaturanana. Kadang latihan teh sorangan, sakapeung mah jeung babaturanana duel. Kulantaran aya keributan anu mimpin eta acara teh ngeureunkeun latihan silat. Hok penata acara anu katelah ubro cumarita. Saha eta anu nyieun keributan saha? Sok bawa ka tengah pakalangan. Sutar, bawa ka dieu oi. Ame rame ka dieu.
Teteh lah jalma anu ditenggel ku si Udoy teh ngaranna teh Sutar. Sutar pop cumarita ka si Udoy jeung si Badil. Mun nya sia wani ngalawan dewek sok maju ka pagalangan. Cilung-cilung Sutar loncat ka tengah pakalangan. Si Udoy jeung si Badil ge harita teh nuturkeun lempang biasa we, eueuh kasieun. Eleuh. Waktu parantos CF kom dangu insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-14. Nah, sumangga kasadayana urang gantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.